Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran kalima ngahargaan jasa para pahlawan. Materina nyaeta hiji biografi, 2 kalimah pananya, 3 ngalengkepan kalimah pananya. Sateu acan diajar, hidep kedah ngabiasakeun samemehna nyaeta ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Biografi nyaeta hiji teks ngeunaan riwayat hirup hiji tokoh nu geus kamasyhur. Kamasyhur teh nyaeta nu terkenal. Conto biografi nyaeta biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadua biografi sahabat ulul ajmi. Nah, ieu contoh biografi Islam. Nu katiluna nyaeta Si Jalak Harupat. Nu kaopatna Ki Hajar Dewantara. Nah, ieu nyaeta biografi jalma anu kamasyhur ku urang. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal, bisa mangrupa jalma, kajadian, kalakuan, sebab, jeung sajabana. Kalimah pananya ditungtungan ku tanda pananya. Contoh-contoh kalimah pananya. Hiji, saha nami anjeun? Hartina, siapa nama kamu? Nomor kaduana, di mana linggihna? Hartina, di mana tinggalnya? Nomor ketiga atau nomor katiluna, naha budak teh ceurik? Kenapa anak itu menangis? Nu kaopatna, iraha bade ka bumi? Kapan mau ke rumah? Anu kalimana, naon eusi bungkusan teh? Apa isi dari bungkusan itu? Nomor kagenepna, kunaon kamari teu dongkap? Hartina, kenapa kemarin tidak datang? Nomor katujuhna, sabaraha harga buku teh? Hartina, berapa harga buku itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda atos rengse. Pamudah-mudahan nu ku ustazah nu disampaikeun aya manfaatna kangge hidup sadaya. Amin. Tetap semangatnya belajarna walaupun belajar bahasa Sundana ti bumi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.